dicarekan seuri, dibaledog seuri, difitnah seuri, dibeberik seuri, eueuh ngewa ka jelema. Kuring rek nanya aya nu ayeuna ahli agama dicarekan seuri. Aya ahli agama anu kasinggung narima we seuri. Nu aya berebet teh pasukanana sabruk-abruk ngamuk bari popolotot. Ari eta teh nuturkeun Kanjeng Rasul apa nuturkeun saha? Aya nu nyontokeun kitu di Jawa Barat. Aya pangresa Abah Anom di Suryalaya almarhum tara ngambek tara nyarekan. Ceuk urang Sunda sifat naon nu kitu teh dicarekan seuri, difitnah seuri, disisia seuri, dimaneh-maneh seuri, diancam make pedang seuri keneh wae. Celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede Sasapuan teu geuneuk teu maleungmeuk Balumbang Timur Narawangan. Ai kakawena gedong dhuwur kali sambung pagulingan sepiting trim pepetetan samya murag baling binglan jeruk manis. Gedong dhuwur diri manusia teh kudu jadi bangunan anu luhur nu ngahijikeun bumi jeung langit. Kali sambung kudu bisa ngahijikeun berang jeung peuting. Sepiting trim hatena kudu bersih. Lamun jelema bersih hate teh nyaeta pepetetan samya murag anu mengaleungitkeun panyakit bubudakeun. Cirik pedik jail kaniaya iren pangasten dudupak rulupak teu kaopat teu payaan kekep mekene cap jahe mereke hese. Hirup sieun teu mahi, hirup sieun kurang. Persis urang buka tadi meuni sieun kurang. Meuni sagala dikumpulkeun. Kolak, korma, cenol jeung alah jeung bulan puasa mah kasigi-sigi salak jadi hipung. Menisieun kurang. Pan ieu teh kabeh jelema panyakit-panyakit bubudakeun salieun kurang. Dahareun ditumpuk-tumpuk, inumeun ditumpuk-tumpuk ti isuk tepi ka sorengan nguruskeun hakaneun teh puasa teh. Engke buka jeung naon da budak puasa budak. Malum puasa budak puasa bebudakeun naragong kieu.